billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa masyatun lan utawi ingon-ingon bi amniyatin kang tetep kalawan pirang-pirang adegan muglaqatin kang den gembok muttasilatin bil imarati tur kang narima petepung kalawan paramean mu'razatun iku kang den raksa bilaharin kalawan ora kang ngajaga wa bi bariyatin lan kalawan bariyah lan kalawan daratan kang bangsa daratan yustaratu habis iku den syaratkeun hafizun kang ngaraksa walau naiman lan sanajan ana ya hafiz iku kang tu wa ibilun bisawalan utayan dagang tetap ing dalam lapangan murazatun iku kang den raksa bihafizin yarah kalawan kang ngaraksa kang ningali ya hafiz ha ing ibil wa ma qaturatun yustaratulan utawi onta kang den kaluhan iku yustaratu yutipatu qairiha ilaiha dan syarat kenapa menoleh wong kang nganggo atau wong kang nungtun ing maqaturah ilaiha maring maqaturah kula saatin dalam saban-saban saat dalam saban-saban waktu bihaitsu warha kalawan sakira-kira ningali ya qaidha ing maqaturah wa yazida kitarun wa ala yazidalan yanta orana nawu apa kitarun kitore apa kitarun kang nung tune alatis atin ingatase sanga wa gairu maqaturatin laisat mukhranatun bil asai utawian tagang orana naden tungtun iku orana ya gairu maqturah iku kang den raksa ing dalem mungguh kaul asoh ing dalem mungguh kaul asoh urang masih keneh ngabahas tentang qat'us sariqah patali ejeng ingon teh artina hewan anu sok diangon ingon di antarana ibilun onta khailun kuda
golun bega hamirun himar keboun kebo itu ya bahasa Arabnya ya keboun jamusun bahasa Arabnya jamus sapiun sarua tete mbegembelun eta kos kitu ingot ai kotokun mente orang lembur kan teu bahasa Arab urang mapan mondok henteu sakola henteu jadi kudu nemah bodoh ulah sok pipinteranan sekolah kelas 2 macat teu naik-naik terus mondok kitu keneh narkiblab ziyatun teu naik-naik deres teh sekolah kedeh mondok kedeh aya henteu sama sekali henteu we kolot baheula henteu kuari di budak ge dibere saranghekeun sakola kuari aya nu kakara kelas 2 doang embungeun aya nu kakara kelas 5 geus embungeun sakolah aya nu tamat SD jumbung ka SMP aya nu di SMP embung ka SMA aya nu geus di SMA mabok mae ih nagara kahareup pikumaha ieu nagara Masya Allah ieu nagara ya dari calon-calon presiden teh kuari marabok ya Allah ya Rabbi tah eta ingon-ingon ngaranna di dieu mah lain rek nyaritakeun ngangon onta jauh onta nage aya hiji ge di taman safari aya dua nu gede hiji nu leutik hiji bebe jaceknya teu betah tiris ya biasa di Arab itu panas jadi bawa ke taman safari embung tiris ya bebe aja bawa deui ke Arab ke ganti deui ka dieu tiris teu betaheun nya di daerah urang tiris lamun gitu mah meureun nya dibawa ka pasar Kemis aju ka pondok betaheun panas tuh dina mah nagara lamun eueuh anu ibadah panas kos di pondok di Cikupa di Citra Pararanas nagara tah lain deuk nyaritakeun ngangon onta lain deuk nyaritakeun ngangon sapi munding bega lain ieu mah lamun aya hewan model onta ya nek inggun-inggun jeung sajabana ieu sapi ieu munding ieu domba ayana biamniyatin muglaqatin dila hiji bangunan anu dikunci tur nyambung ka kampung eta bangunan tersebut termasuk muhrozah tempat simpenanana geus ana dipaling wajib kudu dihad sakitu maksudna bangunan teh meureun kandang aya nu berbentuk kandang di saungan aya nu ngan sakadar di pager bae teh di saungan sarua bae eta ge tempatna ke di urang mah embe teh embe diasupkeun ka kandang teh sore doang asal isuk-isuk bade abur kudu bogana geus ka ditu sia mencari sorangan embe ge ngomong eueuh jukut bos cak embe nah naon bae geus pokona tetangga sarojeng kitu kan eta
tangga pare-pare doa ya tanggal buah cangkoka ayo mentak baheula lama di daerah Penjeruk Ciledug Gondrong Cipondoh lantaran ka ditu mah daerah Kembang atuh asal aya embe luntalen tok kalembur atuh ditewak potongkeun sukuna Cipondoh Gondrong Ciledug terus datang ke Kebon Jeruk ternyata kos itu awalnya mah bae lagi ribut di itu ge ribut tantang akhirnya bae baroga embe pindah nu baroga embe na ka daerah Pasar Kemis di Pasar Kemis mah kuari ge urang teh ongkos di Taman Safari embe teh atuh peuting beurang aya heuri nu mantak anu ngadahar bea santri teh lain jelema bae embe ge milu embe ge kapok kadaharan beas embe masyaallah mantak nu boga embe di Cilongok teh sugi-sugi teh sugih kajian loba embena ge santri ngadoakeun tek susah kitu sian boga embe beas aing di hakanan ku sia doa santri teh doa wali manjur atuh mantak boga embe teh sarugi sebab teu diraksa santri ulah sembarangan doana tuh bau urang lembur 100 kali ngadoa santri mangan sapotong geus manjur santri mana meuredak ayo onta weh lari urang mantap kuda jarang kemudian munding sapi domba kemudian di kandangan cara di Garut cara di Tasikmalaya Garut terutama Cipanas Cianjur sarua aya kandangna khusus teu pernah dikencarkeun embe teh di Cipanas mah Cipanas Cianjur Sukabumi Garut Bandung teu pernah dikencarkeun embe teh ya di kandangan geus nyana teh ngarit dikeun ka dieu sampai Jumat beta diturunkeun di Pandia di Cipanas sarua Cipanas di Sukabumi Garut kayak geus jembrong buluna gimbal gentingan lamun teu daek nyewa salon beti sini dah nih kambing saya tolong disalonin sama lu lah si Betty bagian anak saya di itu pokoknya gitu itu terus tanduknya teh dipelengkungkan sakumaha kahayang lain melengkung sorangan lain makanya sekali-kali dong dia tinggal di sono biar tahu lu pajar melengkung sorangan atau lain tuh dikitukan set make aya ieu naon ngaranna panas papanas nah set panasan ke pelengkung ke boh anu bisa muter sagala wetu ngan teu sakabehna embe disebut embe Garut embe Wanaraja hargana teu sabaraha hargana ge paling 50 juta embe adu ngaranna hiji Sagarut henteu ya paling murah 20 juta tak embe adu eta mata embe kos kitu ngan teu adu 15 juta 10 juta ai embe urang mah deuk mahal kumaha nyatuan sameunangnya na kadang-kadang ada harap plastik embe urang mah kos kitu atuh di Paraban teu naon teu waktu dijual di teangan embena ge gregeteun emang embe teu ngomong tuh ngomong goblok sia aing di Paraban teu hayang untungna bae sia mantak osok ngising di hareupeun bogana eta teh ngahina ka nu bogana nonggeng bae nyana henteu ka nu bogana bae di hareupeun Haji Pendi ge ngahina eta ngaranna ngomong ulah disaged teu ngomong
kandang embe modal urang de korban eta kan aya tempatna kandang kunci sanajan tadi sabungan lapangan khusus nah eta teh aya kuncina biasa nah aya embe di kandangan kandangna dikunci ngahiji jeung lembur nah eta teh lamun dipaling eta wajib dipotong jelema nu malingna lantaran eta tempat geus termasuk muhrozah jadi dipaling pihir si misli potong sakit seputar bulan haji kamari nu laporan ka kula aya panitia nu kalegitan sapi kumaha cenah teh kieu teh kumaha maksudna ka dituna ya ganti panitia waduh panitia kalegitan sapi aya deui panitia kalengitan embe lain hiji 7 aya deui nu kalengitan 3 aya deui nu kalengitan hiji di mana-mana panitia dititipan kemudian barang titipanana leungit wajib ganti sing ada tah Kus panitia mencit sapi kemudian barang tas dipencit set hudang sial sapi hudang oreganan can pegat karak pegat hiji kan eta mun dipotong deui motong 2 kali bangke ngaran eta panitia wajib ngaganti sapi ada tah Masya Allah sebab katitipan nah iya lain masalah gunta ganti mah masalahna masalah aya embe aya kebo aya sapi kemudian di kandangan kandangna dikunci kemudian dipaling di kandang mun kapanggihan jelema nu malingna potong leungeunna sakieu ya Allah ya Rabbi aduh ya bab maling teh kurang dibaca bae ari sanksi na mah henteu dilaksanakeun di negara Indonesia maling sepatu penjara maling embe penjara maling sepeda bom menyon beungeut ge menyon bupati maling miliaran aman gubernur maling miliaran aman menteri maling miliaran aman-aman saja lamun maling ngan eueuh teu maling kape maling kumaha cenah kieu cara malingna dah teu kuberi bejaan nyawan sia jeung aing ge beja ti sia cek nu marali ngan ngaran diganti lain maling jadi korupsi kurang lembur mau pajar lain maling korupsi teh pajar nyokot mujana bae gitu tah ieu di negara Indonesia ieu pamalingan kabeh urang ngadukung seorang manusia ndek jadi DPR didukung kurang malah kiai pohara jasa ka panggung supaya ngadukung si A kemudian nyaho bahwa si A teh jadi DPR teh osok korupsi kurang didukung insyaallah kiai eta ge di akhiratna bakal kabagian insyaallah termasuk sejen kabagian ada urang teh milih salah teu milih salah aya teu milih ke pemerintah bupati misalnya gubernur misalnya urang butuh aya milih nyanana maling urang kabagian
lamun nyaho kecuali teu nyaho mantak sing hade urang deuk pula pilihna di Banten dicoba ku urang memilih anu geus jelas bisa digawe sakitu bae dicoba heula ku urang ieu kamari atut geus kos kitu pagaweanana jalan teu nyarambung kuari wakilna sarua naon coba perubahanana di urang eueuh sugan masyarakat dibere kandang kotok henteu emang hayang lain kitu sih mah ngomong teh sok dijelas-jelaskeun bae barangnya namanya kandang kotok maka urang maksudna eta teh ngomong kos kitu tah eueuh mana hasilnya jadi gubernur nah coba nu kuari nu bakal teh anu endek hiji Rano Karno nu kuari jadi gubernur kedua ya coba hayang nyaho urang we lamun nyana tengah bangun urang babarengan mawa galuh ka ditu galah ka ditu turun ayo sia kalau gua udah turun gimana gua gantinya maksudnya kalau gantinya gimana bagian gua kentar korupsinya dicoba lantaran pengalaman kamari kan nyana ngabangun di kota sakitu rapi urang mah jalan baragus pembangunan gitu tadi coba kuari urang lamun nyana teu beres urang tas poe minggu ka imahnya na kabehan kok kabehan aya 20.000 mah ieu jelema oh maroba bensin ya jeung seuneu ayo geus ulah imahna hulunya nas bensinan ku urang aduh emang maksudnya kiai cenah hayang kumaha ente yang kumaha ieu mah hayang lamun jarah ka Banten jalan ngeunaheun aju masjidna makamna ngeunaheun ieu mah aing mah jurusan jarah bae geus terus ka ditu ka pada kacaringin ngeunaheun tah urusan urang mah kantor teu boga pada urang kantor teu boga di mana aing boga kantor jan teu ke kantor pondok ngarana doang asal aya nu mondok bae bagaimana syarat-syaratnya sono ke kantor noh maksudna aing mah embung geus ngomong-ngomong syarat jeung syarat mondok mah jadi aya nu mondok teh apa-apa bage syarat-syarat teh jelema teh nyahoon badat teh bangsa kiai mah datang ya bade nitipkeun putra geus sumpah kiai bae geus bodoh teh maka ditu tilok nanyakeun syaratnya nama ustad kiai tilok tah lamun jelema nu asing syaratnya apa-apa ya Pak Kiai berapa ya uang mukanya puyang nih ngadengnya kos gitu dah saudara lu ngobrol di sana sama anak santri soal di kantor emang ada kantornya tuh lihat tuh ceknya aja nggak ada mereknya ngaran dong tuh kantor ge mah dibangun gue 5 tingkat ke kantor lah minta proposal lainnya ya udah ke kantor tuh buka hayang ngeunaheun kabelah dituna urang ge nyaho ieu aya nu tertata rapih mah sekolahan atuh kantor sanajan urang teu ngantor ge kadeuleu jelas birokrasi kadenge ku ceuli jeung kadenge kadeuleu aya rapih mah nah jadi jelas nah ieu urang hayang Banten ka dieu urang teh warga Banten sedangkan di Belanda mah tenaran Banten dibanding Indonesia di Belanda gitu guys saya urang 2 urang meureun lolobana mah tetep Indonesia masa urang 2 urang ke Banten tuh tah ieu mah onta di ditu begal urang di Mekah teu pati deuleu begal di kitu naon Madinah teu pati nu mantap teu pati deuleu begal atuh urangna ti hotel ka masjid ti hotel ka masjid atuh mana aya begal nya begal di kota tapi kamari mah keur ka Uzbekistan Masya Allah begal ambalaya di sisi jalan terus di ditu di salmun urang manaon ka di huma di pelataran di tempat-tempat teh loba begal teh leuwih gagah tibatan kuda horeng begal
nyar muatanana loba aju ditumpakan, begalna ditumpakan, ditukangna ditumpakan, masyaallah begalna leutik. Eta begal eta, gagah eta begal. Jelema ge lamun leutik gagah teh jelema teh. Mun gede teu gagah. Leutik gagah. Kencang lompatna. Bisaan malingna maksudna set. Leutik. Taya masyah bi abniyatin muglaqatin muttasilatin bil imarah muhrazatun bila hafizin. Tanpa aya nu ngajaga ge asal kandangna dikunci. Naon kitu ngaranna rapet jeung pakampungan eta geus termasuk pihir zimisli. Mun maling potong leungeun. Masyaallah. Orang ngedongeng doang ya mah. Teu dilaksanakeun. Udah dipotong-potong gitu. Urang cenah tuh urang bae lamun aya jelema maling potong. Ieu sok ka mana bae. Teu meunang atuh. Nu berhak ngahadna adalah al-gojo. Anu geus dibere kewenangan ku pemerintah. Setelah dicek kebenaran anak bahwa nyana adalah pelaku maling. Jadi setelah disidang kayak al-gojo. Urang nonton itu menang urang mah menghukumi sendiri. Kajentin urang nyaho eta pelakuna model di urang. Jelema maling motor, kemudian benang, mau ditarunggulan, make bensin, buru. Emang na monyet kabur. Aja, sadajar nyaan ge. Ngan eta tukang ojek teh meureun ku Gus greget jasa. Greget jasa nama sababaraha ojek di paling bae teu beunang-beunang. Sakalina beunang eta lakos kitu. Hiji, nomor kaduana teu pernah aya tindakan ti pemerintah. Eta doang sakitu. Sakalina beunang ku pemerintah, urang kucutan duit. Nu ngalaporkeunana. Anu dilaporkeunana mah sakadar motor hargana lah sapila 10 juta, ai beakna 50 juta. Etalah di negara urang. Pemerintah lamun teu dimodalan, polisi teu daeng neangan. Di modalan kurang, gua tuh mahal modal. Geus mah mahal modalna. Judi sidang di penjara menang saminggu, nonghol deui. Nonghol deui. Ye, itu mah jakal nu kamari kurang di modalan teh ya. Tuh, kan? Jadi geus jadi masyarakat leutik teh masyarakat teh nyeri. Mentak geus tilok anu lapor ka polisi ku anu leungit motor. Dat, leungit motor, lapor ka kiai. Kiai nya henteu, Bang. Ada apanya? Saya hilang motor, bagi di mana hilangnya? Di rumah saya. Udah lapor ke polisi? Enggak lah. Kenapa enggak lapor ke polisi? Enggak pernah ada yang dapat sama polisi. Habis temen saya juga kemarin katanya lapor sama polisi, biar habis uang aja. Mobil mah kagak ada, motor kagak ada. Udahlah biarin lah, enggak lapor lah. Ini bagaimana Allah aja, budak bagus sih bagaimana Allah. Polisi teu bisa. Mane geus teu percaya teh polisi bab maling motor geus teu percaya. Maling mobil gitu kemeh. Masya Allah. Ieu negara urang datang gagos ieu. Datang ka teu percaya ka polisi. Polisi lain teu digawe da deui meureunana kulobana pemalingan. Haju lamun kunyana di teangan atunya lagi kos gawe deui meureun. Ya loba pagawean nu sejen. Haju duitan. Sakitu we gegedena. Geus jadi ararama. Kumaha lamun ingon-ingonna sapi misalna mun di aya di bangunanna dikoncingan aya nabi bariatin daratan nu jauh kapal lemburan. Andai kata aya jelema zaid misalna nyieun kandangna teh jauh di pelemburan dibubulak. Teu nyaho ka bubulak budak kuari mah. Jeung geus bubulak kuari. Makna bubulak. Eueuh.
saya bersih bagian tengarti bae itulah. Yang jangan kolot baheula bae bubulak oh iya. Kuari mah bebelak. Aduh. Zain yen kandang bena dibubulak jauh ka paramehan kemudian henteu dijagaan aya maling eta pamalingan namun beunang tetep aing ngaganti mah wajib ngan teu kudu dipotong sebab pigeuri hirzi misli manya yen kandang dibubulak sorangan bae atau lamun di Palembang teh mah nyeun kandangna di leuweung atawa tungtung leuweung kandang kebo kandang sapi tungtung leuweung kemudian ditinggalkeun atuh tah mah sarua jeung mikeun lauk ka ucing jadi gitu tah mah atuh teu bisa lah badak yustaratu hafizun disyaratkeun kudu anu ngajagaan Zain yen kandang kebo ditungtung leuweung jauh ka pakampungan eta kandang kudu aya nu ngajagaan ku ari mah meureun nu ngajagaan ngaranna sapam itu dikerenkeun deui security keren Masya Allah. Di mana kerja? Saya di pabrik. Bagian apa? Saya security. Kerjanya mau bu hebat jasa masa lah ya. Security naon, sekurang security. Pasti ya di bawah manajer kajian hukuman. Orang jalan satpam. Ya Allah. Udah. Iku udah anu ngajagaan didinya. Nah lamun anu ngajagaan, aya maling. Anu ngajaga teh pan berarti kan kudu setengah jawara. Anu ngajaga anak budak leutik mah sarua jeung bohong. Aya budak leutik ngajagaan kandang kebo dirinya, kandang embe dirinya misalnya, kandang sapi tapi budak leutik atawa cewek. Tuh cewek mata-mata kudu teh lain dijagaan diajak ngobrol kayaknya nah wahehe. Wahehe atuh neng lagi ngapain di sini? Saya lagi ngejagain. Ngejaga apa? Ini ngejaga kandang sapi. Ada berapa sapinya? Ada kali 30 mah. Banyak ya. Iya. Neng dari mana? Saya dari sono. Udah punya suami belum? Belum. Pernah punya suami? Pernah sih. Jadi neng janda? Iya. Neng sini neng duduknya neng. Nggak deketan. Nggak ada apa? Nggak ada apa-apa. Ngobrolnya. Berapa lama neng punya suami dulu? Ada kali 3 tahun mas, punya anak, punya 1. Anak sekarang di mana? Di Solo, di rumah. Yang ngebiayain siapa? Ya saya aja kerja di sini. Nanti abang biayain, abang bantu ya. Demi anak aja abang mah. Oh. Atuh buaya ngaranna ge. Boh, tuh moal eleh buaya mah. Oh, dikasih ini buat anak aja. Ih, jangan. Enggak, ini buat anak. Jangan, enggak. Ya udah. Aduh. Minta nomor HP nah, itu enggak. Menang 2 poe datang deui. Hilu poe diajakan ngobrol. Set. Neng. Ya, dengan kebaikan seorang laki-laki, coba neng nih beli rokok dulu sono. Jauh sono. Iya, ini kendaraan ada motor sono dah. Beli sana motor, abang nungguin sini sambil nungguin sapi dah. Iya maka itu meuli naik motor gorenganannya mau muat truk atuh ditaekeun ka di jajannya wajing balad-balad nah brok aya meureun 10 mah berangkat set si neng na kadinya abang-abangan nih rokok gorenganan sapi lenyap 10 motor mah harga 10 juta ai sapi 10 kali 20 juta sabaraha duit. Ayo sia. Tuh, eta pemalingan kelas kakap eta kos gitu eta. Je, tuh babari sakali. Eta mah kos dulur urang. Waalaikumsalam. Enon sia ka dieu? Geus kasulitan jasa ku kula ieu. Hampura apa ieu? Ieu mah kieu bae ieu. Nginjem duit 200 we 500, kayak 2 poe dibalikeun. 2 poe. Beneran ieu mah. Diwerek urang ja dulur ieu atau babaturan tah. Beunang 2 poe bener bae. Tah, emang geus boga? Yo, di kamari keneh. Ngan aing can aya waktu bae tah.
menang saminggu datang waalaikumsalam waduh kaponto deui bae nginjem 1 juta baheulanan 1 juta menang ieu gegeran ieu mah waduh insyaallah 2 poe deui cara kamari bener bae 2 poe bener bae tah jisia tepat-tepat bae ieu tah malah lain kaponto mah moal malah nginjem mana katilu kali menang badan setengah bulan waalaikumsalam ieu berada gede ieu nginjem 20 juta baheulanan emang enon ieu gegeran ieu rek babayar heulana ieu mah moal kebal aing babayar bae kuarita sore ge ka dieu deui eleng bae teu kapagi sararia atau pamalingan goblok bararisan jasa tinggal ieu be anu diinjeman hak bae manajang mayar budak neuk sakola manajang mayar anu jabebejana cenah ke sore ge dianterkeun geus pokona ieu mah babayar doang ajung ge teh na dijual deui jadi beres itu sore diantarkan ini 20 juta nyawa 25 bae sia mah baru 25 20 ge eueuh tah eta geus loksun cenah dinya loksun jelema leutik mah 20 juta teh loksun masyaallah bisa ana teh maling tah eta kos kitu teh mantap ngade mun anu datang ka imam budal kos kitu mantap nu sugi mah nu pelit tapi nu sugi nu pelit nu bebeneran ge pajar di kitu bae Assalamualaikum kak salah kula ieu neuk naon kadang-kadang minjem motor sageudeung mendekat itu beneran tah adina tah dulurna lah sia dari pada motor tadi ongkosan pek paling 10.000 geus pokona sadaekna sia di ka mana 10.000 atuh datang ka mana 10.000 sih sadaekna apeng-apengan 10.000 sia kakak nu sugi goblok nah itu terlalu teuing deui Tengah wejeng ngajajanan budak. Sian kemana? Ka warung. Nah, kebenaran saya ke warung. Emang enak? Iya, Bapak Kolot ngajajanan ka Incu. Alhamdulillah. Tah, usia. 1.000 sadaekna. Saseubeuna aceng. Tinggal Incu na bae aing dan tolol apa Bapak Kolot. Atuh 1.000 saseubeuna. Belum da Bapak Kolot. Ayah keluarga Bapak Kolot ya Allah ulah newak nu jauh-jauh di lapangan atau tungtung lun syarat kandangna kudu aya nu ngajaga cenah nu ngajagana hes walau na iman asal bener-bener penjaga mantap dia jadi satpam teh kudu gagah permainan anak kudu ulah keluar ti 3 permainan silat bisa karate bisa cemande bisa minimal besi maksudna naon karate jang hiber lompat besi aya jeung besi pamalingan set hiber set lompatnya sugan teh ngalawan orang ngapung ya Allah wa ibilun bisahra ontan waya di lapangan morazatun biapizin yaroha eta ge termasuk simpenanana mun aya nu ngajagaan anu kadeuleun kunu ngajagaanana urang mah baheula huma sawah nah kebo sapi embe lamun encan usim nandur can usim palawija neta dikencar teta dikencarkeun teh kudu didelekeun ngaranna diangon geus nu deleukeunana mah dihandapkeun tangkal reungas sih ada cara Habib teh ya aduh inget ka tanggal reungas kula mah inget ka Habib eta kuari ge inget bae aja kula neuleuh soalna Habibna dulu bareureum teh bareureum Masya Allah eta kieu dia handapkeun tangkal reungas eta reungaseun eta kuari kabayang-bayang eta Habib. Nah, nu ngangon nama di mana bae ngandeleukeun atuh biasa nu ngangon diurangkan gitu biasana di juru banyak make cetok bae
tambang bae kunya di ka diri untal-untalkeun ka dieu baheula mah pas kitu tah aju nyeun mamanukan pangangon teh aja di bolongan ditiuk kangenahan kebo ka mana nyana di mana eta pangangon eta pengalaman baheula kula ngangon kula ge ngangon kebo malah mah kula mah ngangon kebo ngangon embe ngangon kula mantak nyaho kula mah cara-cara ngangon nyaho cara-cara ngangon nyaho eureun ngangon teh ya eureun ngangon kebo naik kula numpak haju poho henteu kitu teu mendek jadi kula teh ngagolepak ka sat waduh makading galang huyur teh pan gede gitu tah kula nyangkere bagi eta suku tukang ngeblak maka dia wah eta lamun ka dieu geus wassalam beres eta hampir anginna ka irung angin blek masya Allah tuh datang ke kuari teu hayang deui ngangon kebo hayang aing mah kajentin kadaharan daging kebo bae geus lah ta eta pernah ngangon beneran cenah ge henteu milu aing mah milu doang jadi nyaho lamun urang lamun turun kebo urang nangka kieu tangga lamun naik urang tungkul ieu mah poho henteu biasa bae atuh kaguling tah kuari lamun diangon berarti diangon dideleukeun penjaga teh pengangon deleukeun sapina aya di huma sapina aya di kebon kebonna aya di huma aya di kebon di sawah kadeuleu kunyana nah lamun aya nu maling eta nu maling namun beunang potong leungeunna sebab ihir jimisli tapi lamun aya kebo di sawah kebo di huma kemudian nu ngangon teh ditalingakeun haju kebona aya nu maling teangan kurang teangan datang ka isukna 2 poe 3 poe kala kapanggih eta mah teu kudu dipotong wajib bayar bae artina ngabalikeun kebo mun geus dijual balikeun mun encan bawa deui ka dinya kenakeun sanksi ala kada ta'zir tudah ta'zir adapun dihad ulah lantaran eta kebona pigueri hirzi misi kan kos gitu ah jadi kabab kebo embe kami araya geus arang geus al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina selesai nu tinggalin kabeh ge masyaallah urang lamun leuli urang mah kan ngangon embe paling 10 baheula 20 sakitu doang lamun urang ningali maca kitab macaan kitab dina kitab thariqah atau kitab tasawuf pengangon embe di Naqsyabandi eta teh loba nu jaradi wali Uwais Kurni eta teh pengangon embe Kutubul Aulia nu Kangjeng Nabi amanat Umar besi ka panggih salam ti kula jeung maneh menta doana kana ngaran Uwais Kurni tukang ngangon embe Kutubul Aulia kanyahoan ti Kangjeng Nabi langsung bahkan Kangjeng Nabi Mi'raj eta nya nama keur ayun-ayunan da handapeun aras Masya Allah man huwa ya Jibril huwa min ummatik ismuhu Uwaisul Qarni saeta umat anjeun anu keur istirahat handapeun aras saking jadi kakasih Gusti ngaranna Uwais Qarni Yaman Qaron teh oh cak Kangjeng Nabi eta teh ayun-ayunan atuh pan aing kuari mah ayun-ayunan ada di Puri di Cikupa di tuh nyahoan sia kan aing mah toser doang sia nu osok nama tuh urang ayun-ayun teh kosker itu wali mah tuh di hadapan aras ayun-ayunan ya Allah ya Rabbi Karim Masya Allah barang kamari ka Uzbekistan Naqsyabandi Bukhari sagunung jelema ngangon embe kakara kula non kaharti ta mun maca kitab teh oh orenganan make jas make topi rapi embe na meureunanan ratusan
Mbek hadapun gunungnya nanaki anu keur nangtung anu keur diuk anu keur ngagiringkeun paingan wali Allah atuh pan di itu pertanian jauh ke lembur mengasingkan diri kemudian ngangon embe horenganan zahirna doang ngangon embe ge batin nama zikrullah mantak di akhir zaman cek Kangjeng Nabi paling hebat jelema nyalametkeun agama lantaran saat agama geus keliru saat agama geus loba fitnah geus hese anu asli paling hebat jelema nutur-nutur embe ka leuweung nutur embe ka gunung zahirna ngangon embe horenganan embe mangan sakadar tameng doang horeng di sisi gunungnya na zikir ka Gusti Allah sebab di lembur geus hese batur asing urang teh kuari lamun ahli Allah mah geus ngarasa asing sok geura urang ka leuweung asing artina asing teh lain dunia urang sebab di leuweung beusi aya maung beusi aya gajah beusi aya uncal beusi aya orai asing urang sieun urang tengah peuting keung lantaran jelema hees kabeh nu hirup jurig beusi kapanggih kunti anak beusi kata genderuwo beusi kapanggih dan lain-lain sebagainya asing urang hudang ti peuting keung urang ka leuweung keung okos urang lembur ka kota keung urang lembur ka kota tuh keung sebab naon serba canggih teu nyaho atuh boro-boro batur kula ge batur kula ka kota teh naik lip teu bisa muka lip endahan kikieu euy tulung eta pan lemburna deui pan teman diajak ke kota ka toko sendal disimpen di luar pajar masjid kan kunyana panata mapan tololna deui mantak barang datang asup ka jero kot ulah mah misa bae jeung nyana beusi pajar batur naing sak satpam teh Pak kula ge nileuk naon eta ditangkep beureut sendalnya jangan dibuka Pak ini bukan masjid oh iya wow cak aing goblok isi nama aingnya atuh aing jelema na ge kuari eta pada tapan jadi orang lembur ke kota atuh asing kendaraan asing tata cara kota asing makanan urang hayang itu meulina di mana mayarna di mana asing urang kampung Masya Allah nah ahli Allah neangan anu sajurusan deka Allah asing kuari neuleuh anu henteu ka Allah neuleuh anu teu ka Allah neuleuh pamarentah maung kabeh buaya kabeh neuleuh kiai sarua monyet kabeh namun secara manawi asing bagi jelema nu deu ka Allah kuari teh asing zahirna doang ayat kunyana dicaritakeun di luhur panggung di kantor di masjid horenganan untuk meraih dunia asing nu ka Allah mah jadi ka Allah mah la as'alukum alaihi ajra ulah aya hayang nanaon deuk ka Allah mah hiji bae Allah la as'alukum alaihi ajra nu mantak rasul berhasil dakwah wali berhasil dakwah wali songo nu kamari ieu dia urang berhasil dakwah Syekh Syarif Hidayatullah berhasil dakwah Syekh Maulana Hasanuddin Syekh Yusuf berhasil dakwah la as'alukum alaihi ajra coba nu kuari ceramah leutik bae diberena sia mangga deheman dasar teh mah sinis meureun deuk mah berhasilna berarti asing kapanggih jeung kiai tukang dakwah ayatna akur dibaca tapi hate merasa asing sebab naon lain maksud nu deu ka Allah ieu mah dunia kapanggih jeung kiai anu boga yayasan sarua ayatna sarua hadisna asing urang deu ka Allah tanpa aya embel-embel nyana administrasi dan lain-lain sebagainya proposal jia itu sarua tapi ngarasa asing kabeh sadunya ngarasa asing dina ka Allah kapanggih jeung nu lain deu ka Allah asing sakumaha urang ka leuweung kapanggih
jeung hewan asing sakumaha urang hudang di beuting jelema HSKB kapanggihna jeung makhluk-makhluk anu kos ka ditu asing artina keung nah ku hari ge urang hirup teh keung deuk ka Allah mah keung deuk ka Allah mah teh keung mentak batur ku ari deuk berjuang negakeun agama di negara Indonesia batur buat sok urang coba melayu partai mana anu bener ikhlas lillahi ta'ala organisasi mana anu ikhlas jadi malah mun geus eueuh kos kitu tuh hayuh bae tidak ada kuda himar pun anggap kuda eta mah kan urang supaya berjuang adapun anu beneran deuk ka Allah na asing keung emang teu keung mandak saat keung ketika deuk ka Allah tujuanna deuk ka Allah deuk halqohan teh riungan zikrullah batur mengasingkan diri nuturkeun embe ka leuweung zahirna seperti eta tapi horeng batinna nyalametkeun agama dampakna jeung efekna engke jelema nu di kota anu terus-terusan maca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim anu terus-terusan maca hadis Kangjeng Nabi terus-terusan ngebahas tentang hukum-hukum anu dikemas ku ulama melalui ijtihadna hancur sebab tujuanna lain reka Allah jelema anu ngasingkeun diri sorangan bakal kadili sinarna sanajan sorangan bakal ditareangan ku jelema dikembangkeun ilmu mah teu kudu di kota mentak pesantren salaf asal geus rame bae di kota ieu bangunan pindah keluar ti konsep konsep mah atuh kan kuduna di kota yen universitas coba kuari di luhur Gunung Karang ya mulai anu ka ditu universitas naon itu cenah Universitas Islam saha nu bogana eta teh Universitas Asupendiah oh jurusan Karunia malah anu ka ditu saurang ge atuh universitas mah kudu di kota malaku kajian kumaha ge tapi lamun nyada deuk ka Allah di luhur Gunung Karang jelema kaisep di tareangan rohani ruh urang neangan aing deuk ka Allah neangan deuk ka Allah wari-wari jelema deuk tobat deuk tobat hayang bebeja aing deuk tobat ka saha ye ka kieu eta lain eta ka baturet lain karena teh lain emang kudu lain we asing hate aing teh ngalain-lain deuk tobat mah ngomong kanyana saruana neangan eta lamun deuk aya kapanggih jeung nu ka Allah karek ngomong nyana ka dinya rohani ge nyahoan ka dinya nyambung urang deuk ngariung mah deuk ngariung heula leuleutikannana deuk ngariung deuk ngajak nu mana ieu aing deuk ngajak nu mana kan hese tadi lembur bener teh ayo coba deuk ngariung mah ge itu can pugudayakeun temannya mah lain dunia ngariung teh mah dunia apa itu lain dunia teh mah dunia neklub itu lain urang serba asing mana nu andek diajak ngariung ku urang oh ieu tah aya jelema dhaif sia mah ka mana moal urang ngariung hayu sia teu boga pagawean henteu aing mah teu boga pagawean datang ka jam 12 kajen dia isukna aing mah hasbag ge pagawean naon nu kos kitu urang teu wani ngajak si eta teu wani ngajak lain duniana tak eta teh kos kitu deuk ngajak ka Allah riungan urang milih-milih si eta malekeun tah sarua deuk ka Allah eta ka karek riungna doang komo deuk diajak berjuang nu mantap jelema nu make dasi make setelan ngomong bae nyana yuk kita tegakkan agama dengekeun ku urang isu penang 2 poe aya riungan ajak orang kemarin kamu kata kita tegakkan agama kita tegakkan sono ada kiai gitu duluan aja dah sono dah saya nggak sempet tampilin abang jeger apa lu wah kemarin kamu tegakkan agama tegakkan ngeriung aja lu nggak mau go maningan dirantai seret bawa ke sumur pareum saya jadi tegak agama di rumah Masya Allah. Nah, onta bisora di lapangan eta teh muhrazatun biha fi yaroha
kudu aya nu ngangon anu bisa neuleukeun ka mana lempangna kudu kadeuleuh makturatun yusaratul tipatu qaidiha ilaiha kulasatin bihaitsu yaroha onta urang onta mah sapi munding anu dikaluhan kemudian ditungtun disyaratkeun kudu luak liek anu nungtuna kudu luak liek kulasatin sapi dikaluhan berarti kan ditungtun ku urang kan aya ditungtun mah nu nungtun dihareup anu ditungtun di tukang lamun kebo dihareup urang di tukang ngaranna digiringkeun lamun urang dihareup kebo di tukang ngaranna nungtun tapi eta aya nu tibalik eta ya dibalik di Banjar mah tibalik di Banjar mah tibalik lamun dorong eta teh nya nama ditu hareup dibalik eta bahasa teh aya nu kos kitu aya deui hiji lembur lamun ditungtun nya nama eta digiring lamun digiring ditungtun dibalik di mana cenah kieu kulega poho lemburna eta di mana meureun eta aya eta nu kitu aya di urang makan kebo di tukang tungtun nah lamun kebo ditungtun kudu culak cileuk cileuk si eueuh besi urang mah nungtun ya kebo ka mana ye tah jadi tetep kudu culak cileuk tah sok inget ka pemuda teh anu gagah aya pemuda naik motor net wah ini karunya mah ti leumpang set deh nek mau kemana mau ke pasar ya naik biarin lah saya mah jalan aja enggak nek ayo nek saya juga sama-sama mau ke pasar cuma saya mau melewat bang ya tuh nek maju terus kan ini mah meureunanan nyeklan ka dieu embung besingan ngaranna ge gagah aya teh nyeklan besi ragam ayeuna ini memberanikan diri teh nyekelana ka dieu tah ka jok teh gitu ai budak ngora gagah teh jalan jore lantaran di pemerintahan jaki bulak belok mah tuh ngaranna ge jalan jore teu nyaho deui barang datang ka pasar direm udah nek eueuh sial nenek bukan orang kali ceknya berarti itu orang kuntilanak ceknya kagak ada nya nang ngiprak mah kuntilanak ceknya nak dicek di pasar macam ya kuntilanak geus teu nyaho lalakon geus urang pasar mah kuntilanak pugu batu raga ajar kuntilanak tolol tak pemuda goblok eta jelema naik motor kan aya jeung budak lalaunan jeung bebene lalaunan atuh lalaunan nikmati naik motor teh tah jeung nini lalaunan tah lamun jeung model Haji Pendi tabrak los bila perlu tabrakeun habak tukangna beg atuh aing budak leutik lalaur kula mah kula ya sok greget lamun aya jelema jeung pamajikan hajul mawa anak kenceng rada greget oge lain greget donon aya nasib kan teu nyaho ti Allah kaselamatan tapi kan lain kitu tata carana ulah leuwih ti 40 naik motor jeung pamajikan kamu pamajikanna gede mah maksudnya kan jokna kurang teu ngepas jara setengah jok naekna kan aduh tan lain nu pas onam engke besi salakina datang ke tempat pamajikan ka mana ieu lah ieu gara-gara nungtun ieu gara-gara nungtun sapi haju ti dideule-deule atuh leungit tetep kudu wa makturatun yustaratu iltifatu qaidaiha kudu dula deule biasa yaroha sakira-kira nyana neuleuh deui tuh kudu kitu atuh masyaallah wa alla yazida wallahu a'lam.